يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأموالهم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أوما كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqtaluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billah bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah bismillahi ma sya'allah la yasibu su'a illallah bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram syayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwai mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan wa ila arwai masyayikhina wa masyayikhina khususan
Nas'aluka Allahumma an ta'afana bi ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwai jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwai abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi amin. Mana? Halaman 12 bentan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hanzalah katampiti Hanzalah bin Abi Sufyan. An Ikrimah bin Khalidin katampiti Ikrimah bin Khalid an Ibni Umar bin Al-Khattab katampiti Abdullah bin Umar bin Khattab radhiya muga mikarido sahallahu Allah anhuma ti itu Ibnu Umar ti Ibnu sareng ti Umar gitu. Qala ngadauh itu Ibnu Umar kana lapad Qala ngadauh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana lapad bunia diadegeun naon al islamu Islam ala khamsin kana 5 syahadati alla ilaha illallah tegasna nekadkeun kana saesuna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya pangeran eta maujud illallahu kajaba Allah wa anna Muhammadan sareng saesuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi eta utusan Allah wa iqamis sholati jeung ngadegeun salat wa itaiz zakati jeung mikeun zakat wal haji jeung munggah haji wa shaumi ramadhana sareng puasa dina bulan Ramadan. Qala ngadauh sallallahu Allah taala Al-Baqarah 177 eta teh nya bilal patingali deui. Laisa lain naon albirru kahadean anu sampurna. Naon antuwallu yen madepkeun aranjeun kabeh wujuhakum kana pirang-pirang wajah aranjeun kabeh. Maksudna badan wujuhakum dirinya teh majaz mursal mim babi itlaqil juz wa iradatil kul. Qoblal masyriqi ka kibalal masyriqi ka arah masyriq. Masyriq teh mana? Wetan. Wal maghribi jeung maghrib kulon. Walakinnal birra jeung tetapina ari kahadean anu sampurna man eta jalma amana anu iman itu man billahi ka Allah wal yaumil akhiri jeung kana poe akhir wal malaikati jeung ka pirang-pirang malaikat wal kitabi jeung kana pirang-pirang kitab wan nabiyina jeung ka pirang-pirang nabi wa ata jeung mikeun man al mala kana harta ala hubbihi sarta mika cinta kana itu mal ala nabi mana ma'a sarta mika cinta kana itu mal zawil qurba ka pirang-pirang nu ngabogaan sifat kerabat. Zawil qurba ka pirang-pirang nu ngabogaan pirang-pirang sifat kerabat dulur maksudna. Wal yatama jeung ka pirang-pirang yatim, wal masakina jeung ka pirang-pirang miskin, wa benas sabil sareng ka ibnu sabil. Ibnu sabil budak jalan maksudna nu musafir lain anak jalanan lain. Wasailina jeung ka pirang-pirang anu menta wa firriqabi jeung di pirang-pirang abid mukatab wa qoma jeung ngadegeun man as-sholata kana salat wa ata sareng mikeun man az-zakata kana zakat
wal mufuna jeung pirang-pirang anu nyumponan bi ahdihim kana jangjina itu al mufun. Idza ahadu di mana-mana janji itu al mufun. Wasabirina jeung pirang-pirang jalma anu sabar fil ba'sa'i dina waktu banget pakir tina harta. Waddarra'i jeung pirang-pirang panyakit. Wahinal ba'si jeung dina waktu banget nak perang. Barisan bisi piring. Ulaika ari itu nunggus dicaritakeun alladzina eta jalma-jalma sodaku anu jujur ladzina. Wa ulaika sareng ari itu jalma-jalma hum eta ari itu ulaik al muttaquna eta pirang-pirang jalma nu bertakwa kalawan sampurna. Alif lam nalil kamal. Qad aflaha nyata bagia sa al mukminun pirang-pirang jalma nu iman. Al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat, tuluykeun we ayatna dugi ka ayat 11 eta. Katampi ti Hamdullah bin Abi Sufyan, katampi ti Ikrimah bin Khalid ti Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Bahkan wengi dijelaskeun Ibnu Umar itu kalebet rawi anu ngadugikeun hadis di atas 1000. Sabaraha Ibnu Umar kamari? 2630. Abdullah bin Umar pinter orang. Ketika Rasul naon masihan pertarosan ngetes ka para sahabat, di antara tatangkalan teh aya tatangkalan anu tara murag dauna anu selalu memberi manfaat. Naon para sahabat nu sanah ngajawab tanggal anu di gunung anu gitu. Cuk si ieu tanggal anu di gunung anu. Abu Bakar sareng Umar repeh. Abdullah bin Umar mah terangeun. Terang. Naon korma ngan repeh. Isin sepuh ge senior Abu Bakar sareng Bapak Umar teu ngajawab gitu. Esa Rasul dawuh nu ngajawab korma gitu. Sabada mulih Abdullah bin Umar sareng Umar bin Khattab wawartos nuju di jalan. Bapak abdi mah tadi terang da ketika Rasul masihan data rucingan tadi. Masihan jawaban cek abdi mah korma. Sareng Umar bin Khattab ujang mun jawab tadi atuh mun dijawab Bapak bunga meureunnan boga budak pinter gitu. Abdullah bin Umar. Sawur Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anjeunna nyampaikeun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh bunyal Islam ala khamsin. Diadegeunana Islam atas dasar 5 perkara disebut rukun Islam. Hiji nyaksikeun yen teu aya pangeran kajaba Allah, nyaksikeun yen Muhammad adalah Rasulullah. Syahadat 2 kalimah syahadat. Ciri orang anu Islam. Bahkan Rasul ngalarang kajalma anu ngucapkeun syahadat walaupun diucapkeunana pedah terdesak. Usamah bin Zaid bin Harithah upami telepat incu angkat Rasul. Sebab
Rasul ngangkat putra namina Zaid bin Harithah. Gaduh putra Zaid bin Harithah Usama bin Zaid bin Harithah. Hiji mangsa kantos maihan jalma kafir. Geus terdesak ngucapkeun la ilaha illallah. Lah ku Usama teh paehan. Eta berita tersebar ka Rasul, dicacad ku Rasul. Diwaweleh ku Rasul teh. Nah anjeun make maihan jalma ngucapkeun la ilaha illallah. Saur Usama Gusti Rasul da eta mah dohirna hungkul we eta mah. Pada kadesak sieun dipaehan ulah kitu saur Rasul. Tetep urang ulah mengkafirkan orang anu dohirna sok ngucapkeun la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salagi osok syahadat keneh mah gitu kan. Ulah langsung memponis bahwa si eta kafir. Terang urang mah masalah hate mah pahkum bidzahir ngahukuman we naon unggul kana zahirna. Sehingga dina masalah syahadat aya syar'an aya munjin. Syar'an ceuk hukum dunia zaman ngucapkeun dua kalimat syahadat adalah muslim ceuk hukum dunia. Walaupun di akhirat mah wallahu alam eta bagian Allah. Kulantaran muslim maka halal pepencitanana terus naon deui? Halal pepencitanana terus haram dipaehan teu meunang dipaehan tuluy deui naon? Hah? Sok atuh ngalagu heula. Katalar teh? Sok dar. Bisa disebut mu'min hukum karunia aya halal kepencitan halal ditikahkeunana kajamaan nu Islamna jeung halal nampa warisna dijamaah nu Islamna. Tos halal pepencitanana halal ditikahkeun ka orang Islam nampa waris silih waris. Sabab lamun jalma kafir mah eta teh pepencitanana ge hukumna haram bangke. Mun anjeun kitu berangkat ka hiji daerah ka hiji negara anu mana dirinya teh orang kafir mayoritas maka pepeujeuh mun dahar teh ka restoran ulah ngadahar anu sok dipencit lamun produk urang dinya gitu. Ulin ke Amerika misalnya tuh para ka restoran anu bernyawa gitu mah dahar teh jeung kurupuk we gitu. Jeung lauk cai mah teu naon lauk cai gitu kan. Tapi mun aya label naon mah halal malah teu kudu naluntik urang kangge kehati-hatian pan teu apal gitu kan. Pencitan jama kafir mah bangke. Halal ditikahkeunana aya jama kafir bogoheun ka orang Islam. Moal bisa dikawinkeun kecuali kudu ngucapkeun syahadat tuluy ikrar ngucapkeun dua kalimat syahadat sah dikawinkeunana ceuk dohir. Pedah we eta mah naon? Pedah we eta mah hayang dikawinkeun pedah lebet Islam teh teu apal eta. Bagian Allah nganilain. Halal nampa warisna sabab mun beda agama itu teu nampa waris. Inung bapak muslim anakna kafir misalna maot inung bapana teu nampa waris si anakna atawa sabalikna. Wa yamna usahso minal mirasi wahidatun min ilali talasi rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini. Tilu nu matak nyegah kana nampa waris. Pedah jadi abid, pedah ngabunuh, kolot dibunuh ku anak, maka anak teu nampa waris. Tilu beda agama. Tamun ngucapkeun dua kalimat syahadat, nyadi hukuman muslim sah nampa waris. Ulah wani-wani urang memponis batur kafir ai teu jelas kakafiranana.
orang kafir ngucapkeun 2 kalimat syahadat ge hukuman muslim ceuk zahir. Kafir muslim ayeuna nya sok sanajan muslim turunan hukuman we naon eta muslim asa lagi sok salat sabab ngucapkeun syahadat teh dina dialdu badiyah geuning aya awal keneh la li auladil muslimin fahum mu'minun wa illam yantiqu tula umurihim. Teu wajib ngucapkeun 2 kalimat syahadat ka pirang-pirang turunan muslimin. Urang turunan muslimin. Fahum mu'minun sabab si eta mah kalebet jama-jama anu beriman. Diilhakeun dipilukeun ka kolotna wa illam yantiqu tula umurihim walaupun sepanjang hidup teu pernah ngucapkeun 2 kalimat syahadat aya Islam turunan. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahkan ngucapkeun 2 kalimat syahadat itu nu kudu diperbanyak kurang dina nalika bulan Ramadan. Aya kin dina Irsyadul Ibad pamit lepat halaman 45 aya hadis di riwayat ti Abi Syekh di Salman Al Farisi. Saur Rasul wastaksiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyak nalika Ramadan teh 4 perkara. Khislataini turduna bihi ma rabbakum. Nu 2 kangge ngahontal karidoan pangeran aranjeun. Perbanyak 4 perkara dina Ramadan tina nu 4 2 nama kangge modal mencapai karidoan Allah. Wa khislataini lagi nalakum anhuma. Nu 2 deui eta mah pikeun kepentingan aranjeun. Teu bisa sugih pasti butuh aranjeun dina nu 2. 2 jangan hontal karidoan Allah, 2 jang kabutuhan aranjeun Rasul. Perbanyak 4. Amal khislatani latani turaduna bihi marabbakum. Anapun 2 tingkah anu kangge jadi modal mencapai karidoan pangeran aranjeun nyaeta fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Hiji anjeun bersaksi taya pangeran kajaba Allah ngucapkeun syahadat atau ngucapkeun la ilaha illallah wa tastaghfiruna perbanyak istighfar. Jadi nu 2 mah jang meraih kariduan Allah dina Ramadan teh ngucapkeun la ilaha illallah atarapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hiji deui perbanyak istighfar. Nu mana we istighfar. Sabab jaminan man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Sajama nu perbanyak istighfar Allah bakal ngajadikeun pikeun manehna min kulli hammin tina saban kabingung farjan kana kalenglangan wa min kulli dhaikin makhraja tina saban karupekan makhrajan kana tempat keluar wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah bakal ngarejekian eta jama tina arah nu teu disangka-sangka lamun ngalobakeun istighfar. Komo dina Ramadan istighfar. Nu mana we ngan ari saidul istighfar mah nu tadi sok dibaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi ighfirli. Nah, dina Sahih Bukhari mah ighfirli, tapi riwayat sanes mah aya fa'an faghfirli kan. Kuring masuk maca ighfirli da aya na Bukhari ighfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dibaca waktu pagi waktu subuh.
ngayakinkeun benerna ieu kalimah sebagai jaminan Rasul, maut sebelum asar insyaallah kalebet ahli surga. Dibaca asar, dibaca maghrib, dibaca malam, maut sateuacan subuh ngayakinkeun benerna ieu kalimah jaminan Rasul, maka eta jama dijamin kalebet ahli sawarga. Baca itu. Si maut ente duhang ke. Gitu. Nu mana we istighfar. Dua dah modal kang ngahontal karidoan Allah. Nu dua deui nu kudu diperbanyak kurang naon? Wa amallatani lagina lakum anhuma. Dua deui nu teu aya kasugihan pikeun aranjeun tina nu dua. Pasti butuh ieu mah. Naon? Fatas alunallah al jannata. Nyaeta hiji anjeun menta ka Allah hoyong surga, wa tata'awwadzuna bihi minan nar, anjeun ngenta pangriksa tina neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hoyong surga, hoyong tebih tina neraka gitu. Dina Ramadan gitu. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sabab kedina muhtar hadis, muhtarul hadis ayat. Hadis riwayat Tirmidzi. Man sa'alallahu al jannata salasa marratin, sajama nu menta ka Allah hoyong ka surga 3 kali. As'alukal jannah, as'alukal jannah, as'alukal jannah. 3 kali. Qolatil jannah, maka surga ngarespon. Nyarios ngajawab. Kumaha? Allahumma adkhilhul jannata. Ya Allah lebetkeun si eta ka surga. Wa man istajaro minan nar salasa marratin, sajama nu nyuhunkeun perlindungan, nyuhunkeun pangriksa ka Allah tina neraka 3 kali. Wa'udzubika minan nar, wa'udzubika minan nar, wa'udzubika minan nar. Qolatin nar, maka neraka pun ngarespon, ngadua balik ngaduakeun ka urang. Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah salametkeun si eta tina neraka. Kita perlu dina Ramadan syahadat perbanyak istighfar, menta hoyong ka surga, menta pangriksa tina neraka. Kembali deui kana permasalahan. Islam itu dibangun atas dasar 5 pondasi atau 5 tihang. Hiji syahadat, nyaksikeun atau nekadkeun bahwa teu aya pangeran kajaba Allah, Muhammad utusanana. Nomor kedua wa iqamis shalah, ngadegeun salat. Sanes wapi lu salat, lain migawe salat tapi ngadegeun salat. Beda kitu, beda ngadegeun jeung naon mah. Jeung midamel mah beda. Bahasana iqamis shalah. Sabab jalma dina salat teh kabagi 3. Hiji aya jalma anu memang tara salat. Nah surah Maryam pamit 4 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Bakal datang hiji generasi dina sabada generasi para nabi, nyata generasi anu sok noler-noler salat, tara salat. Sehingga zaman teu salat katingal ku Rasul nalika peristiwa Isra Mi'raj, nyata aya golongan jama anu naon, anu mekprekan sirahna ku batu, geus dipek-pek beulah rapet deui, dagor deui, beulah di rapet deui. Rasul naros ka Jibril, saha Jibril eta teh? Saur Jibril, haula illadzina tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Haula illadzina eta teh jalma-jalma umat anjeun kene Muhammad. Alladzi haula illadzina tatasaqalu nu ngarasa berat sirah-sirahna tina salat. Tara salat.
Nu kadua golongan jama sok salat ngan salatna SBT, salat sekadar bebas tugas. STMJ, salat terus maksiat jalan. Lain susu tekan memek jemel lain. Jadi tos salat ya itu biasanya maksiat gitu. Tangilah salat mah awal waktu munfarid. Awal waktu berjamaah. Ngan tujuan maneh awal waktu berjamaah teh ame selesai maksiat gitu. Maka eta tos kaprediksi ku Rasul 15 abad ke belakang. Sa Rasul, yati alan nas zamanun yusalluna wala yusalluna. Bakal datang ke manusia di zaman di saat harita yusalluna sok sarolat tapi wala yusalluna hakikatna mah teu sarolat gitu. Da salatna mung dina keur salat tungkul di luar salat teu salat. Tapi aya golongan katilu jalma nu mendirikan salat. Nu ku salatna dijamin tanha anil fahsya'i wal munkar. Ta salat nu eta. Nu ajaran salat nu selain sakadar di masjid dipake, nah di luar salat pun dipake. Mana di luar salat dipake? Lamun salat Allahu akbar, ngakbarkeun Allah, ngagungkeun Allah. Di luar Allah asgor. Tingali kalakuan sabada salatna. Ternyata beres assalamualaikum assalamualaikum. Nalika nyepeng pacul mah pacul nu akbar. Sampai keretarik di gerok pikeun salat, kagok pagawean. Jadi pacul nu akbar. Di kamar guguling nu akbar. Di pagawean nu akbar. Jadi ngakbarkeun Allah mung dina salat tuh di luar salat teu ngakbarkeun Allah. Sehingga ku Allah mah teu sieun tapi ku atasan mah sieun. Jamaah kaberangan subuh kadang-kadang pegawai misalnya gitu. Duh mun ka kantor ka pagawean telat sieun dipecat, sieun di PHK. Liwat teh subuhna buru-buru disiplin kapagawean. Tapi teu sieun di PHK ku dununganana dunungan. Kumaha lamun ku Allah diambil naonana nikmatna. Diambil ku Allah nikmat panonna, nikmat leungeunna, nikmat lisanna. Da eta teh gara-gara nikmat penyempurna eta. Jama di naon? Jama ditampa pagaweanana. Pan pedaya panca indra nu sempurna. Pan ku Allah eta teh alam naj'al lahu ainain walisanau wasyafatain. Kami kapan anu mere dua panon lisan. Dina salat Allahu akbar. Di luar salat diri ulah ngarasa akbar. Hindari takabur. Dina salat aya naon ruku i'tidal adil. Di luar salat ge sanggup berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kamu sabab adil sangat mendekatkan kana takwa. Urang boga budak i'dilu baina auladikum fil atiyah, mun anjerek barang bere kanu jadi budak maka sing adil mere. Tapi adil lain berarti kudu diakurkeun dina nominal. Manya budak PAUD 20.000. Lanceukna nu SMA 20.000. Lain adil. Budak PAUD 2.000. Lanceukna nu SMA 2.000. Lain adil eta mah. Jadi nempatkeun dina sakumaha kuduna. Tergantung kebutuhanna. I'dilu baina auladikum fil atiyah. Dina salat aya salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, tengok kanan, tengok kiri. Pan eta teh di luar salat ge kudu kitu. Sabab al muslim dipayun gaya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim sempurna adalah ketika orang muslim nu sanes teu pernah kenyerian hate kulaku manehna baik tina timbul tina lisan atau tina min yadihi tina leungeun. Taeta tak bahasana wa iqamis shalah wa itaiz zakah jeung mikeun
zakat, ngaluarkeun zakat. Dina barang nu wajib di zakatan di mana-mana tos dugi kana nisab wajib zakat. Jangan ngabersihkeun. Ngabersihkeun naon? Ngabersihkeun urangna sebagai pemilikna, ngabersihkeun harta nu dipiboga ku urang. Di zakatan teh supaya naon? Bersih. Wal hajj sareng ibadah haji kangge jalma anu mampu di jalanna. Aya pesak, aya fisik jeung manasik gitu. Pesakna kanal, fisikna kuat, manasikna asak. Di mana tos dugi pesak, fisik, manasik wajib haji. Da haji adalah sebagian daripada rukun Islam. Wa saumi Ramadhana jeung saum dina bulan Ramadan nomor 5 di mana tertibnya haji heula teras saum Ramadan. Dina riwayat sanes mah saum Ramadan heula teras haji. Naon sababna? Ningali runtuyan turun kewajibanana. Salat dina Isra Mi'raj nalika Rasul di Mekah 19 bulan sebelum hijrah. Teras salat, teras zakat, sareng saum itu tanggal bulan Sa'ban tahun kedua tina hijriyah. Haji mah tahun sabaraha? Tahun genep. Maka pantesna mah haji nomor 5 na dina runtuyanana beda 4 tahun gitunya. Tapi riwayat di dieu mah haji heula teras saum gitu. Aya syarahna aya footnote nomor 4 aya. Wa wajhul hasri jeung ari jalan ringkesan fil khamsati dina 5. Annal ibadata eta saestuna ibadah imma qauliyatun eta boh bangsa qauli ucapan. Au ghairuha atawa salianti qauliyah. Al ula ari nu kahiji asyhadatani eta 2 kalimah syahadat. Wasaniyatu jeung ari nu kadua imma tarkiyatun eta boh bangsa ninggalkeun. Au fi'liyatun atawa bangsa padamelan. Al ula ari nu kahiji teh tarkiyah. As-saumu eta saum. Wasaniyatu jeung aya nu kadua maksud saniyah adalah fi'liyah. Ima badaniyatun eta boh bangsa badan. Au maliyatun atawa bangsa harta. Al ula ari nu kahiji dalam kurung badaniyah as-sholatu eta salat. Wasaniyatu jeung ari nu kadua dalam kurung maliyah tutup kurung az-zakatu eta zakat. Aw muraqabatun atawa anu disusun dirangkapkeun dihijikeun minhuma tina badaniyah sareng maliyah. Wahia sareng ari itu muraqabah al hajju eta haji. Wa qad dzukira sareng nyata diucapkeun haji muqaddaman barina diheulakeun ala saumi manderikeun saum. Pakola maka ngucap sa Ibnu Umar la henteu. Siyami Ramadan wal haji. Hakada ingat seperti kieu. Qala Ibnu Umar la henteu. La siyamu Ramadan wal hajju gitu. Henteu lapad siyamu Ramadan wal hajju. Hakada ingat seperti ieu sami'tu nguping kuring hu kana itu kaul mir Rasulillah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta cenah rukun Islam teh 5. Kumaha cara ngitungna ngaringkeskeun jadi 5? Kieu hadirin. Annal ibadata ibadah itu imma qauliyah au ghairuha. Aya nu disebut ibadah nu mangrupa ucapan qauliyah. Aya nu lain ucapan. Al ula ari nu kahiji qauliyah. Ta ibadah qauliyah mah asy-syahadatani 2 kalimah syahadat ku diucapkeun.
kafir hoyong lebet Islam kudu ngucapkeun 2 kalimat syahadat lamun naon mun mampu pikeun ngucap geunana henteu pire wanut kubis syahadataini atubira lisihatil imani miman qadaro nu mampu nu pire mah ku isyarah ge bisa eta ibadah nu mangsa ucapan wasaniyah ari nu kadua goeruha sanian anu lain ucapan kumaha kabagi 2 hiji tarkiyah 2 fi'liyah anu lain ucapan teh aya anu bentukna ninggalkeun aya anu bentukna midamel nu bentukna ninggalkeun ngaranna saum sabab saum cek logot al imsak nyengker tina sakur anu ngabatalkeun nyengker kalawan umum cek logot cek istilah mah nyengker tina sakur nu matak ngabatalkeun ti mimiti bijil pajar nepi ka bijil panon poe nepi ka surup panon poe kade nunutan aya pemuda ngopi we jam 7 geuning ngopi bulan puasa cek ajengan ge ari ngaran puasa mah nahan diri tina nu ngabatalkeun ti mimiti bijil pajar nepi ka bijil panon poe bijil panon poe waktu duha tuh tapi nepi ka surup panon poe gitu tah aya nu bentuk tarkiyah saum da tarkiyah aya anu fi'liyah tina fi'liyah aya badaniyah bentukna awak aya bentukna harta bentukna awak salat bentukna harta zakat aya gabungan kolaborasi tina harta sareng tina naon tina harta sareng awak nyata naon ibadah haji metakna haji mah kudu pesak fisik manasik pesakna kanel ku duit fisik kuat sehingga lamun teu kuat mah teu wajib bunga haji ku sorangan wakilkeun ngabatur sabab ari ngawakilkeun ibadah haji teh aya 2 kemungkinan hiji ngagantian tinu maot da baheulana mampu nu kadua ku peda ngagantian nu hirup ngan lumpuh kumaha gantian nu hirup peda sibuk PNS teu bisa kurgu sorangan eta mah teu bisa dibadalkeun oge ngabadalkeun haji kedah kajama nutos ibadah haji ulah ngabadalkeun haji kanu tacan haji aya gabungan haji wa qad dzukira muqaddaman ala saum terkadang dina hadis teh haji dipayunkeun memeh saum mana dan terkait wal haji sanes waqad dzikra jeung nyata sanes terkadang daqadna asup kana fil madi jeung nyata dicaritakeun haji barina diheulakeun ala saum mana tadi hadisna wa itaiz zakati wal haji dipayunkeun hajina ala saum mandirikeun saum gitu kan pakola Ibnu Umar la siamu Ramadan wal haju henteu kieu redaksina puasa Ramadan heula tuluy haji teu kitu tetep nu tadi hakada samituhu min Rasulillah kami mendengar langsung ti Rasul bahwa redaksi hadis ti Rasul didahulukan haji tuluy saum Ramadan teu kadangu saum Ramadan heula tuluy haji menurut versi Ibnu Umar mungkin versi nu sejen mah naon heula saum Ramadan heula tuluy haji sabab dina runtuyan perintah turunna teh haji mah memang terakhir tahun kagenep Hijriyah. Qala Allah taala Allah ngadawu Al-Baqarah 177 Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi kahadean anu sampurna lain berarti masalah aranjeun ngadepkeun awak ka arah wetan atawa kulon. Pedah Rasul salat nuju di Mekah menghadap ka mana? Ka Ka'bah. Hijrah ka Madinah orang Yahudi itu kan ngadepna ka mana? Ka Baitul Maqdis. Ya supaya kabeuli hatena nya Rasul ibadah
diparentah ibadah salat madhab ka Baitul Maqdis salami 16 bulan cek sapalih nama 17 bulan. Teras we Rasul teh dipiwarang naon? Dipiwarang madhep deui salat ka mana? Ka Ka'bah. Hijrah Rasul teh hijrah terjadi bulan naon hijrah? Hijrah Rasul ti Makkah ka Madinah bulan naon? Lain Muharram, Mulud. Rasul lahir Mulud, diangkat jadi nabi diawali ku impenan nu sae ti Mulud. Hijrah Mulud, wafat Mulud. Sanes Muharram, Muharram mah etangan tahun baru Islam bulan pertama. Hari Indonesia merdeka bulan naon? Bulan naon? Aya bulan Agustus bulan nomor sabaraha? Hari tahun baru dimulai ku naon? Pan gitu. Tahun baru mah Januari, merdeka mah Agustus, sugan jadi Agustus bulan pertama pedah merdeka henteu. Jadi Rasul itu hijrah kaliru mun nyebatkeun hijrah bulan Muharram. Hijrah mah bulan naon? Mulud. Ngan tahun baru Hijriah dimulai hitunganana ti bulan Muharram. Rasul hijrah ti Mulud sampai 16 bulan mulud tos sataun silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rewah. Pan bulan naon? Bulan Sa'ban perpindahan kiblat itu bulan Sa'ban. Jadi terjadinya bulan Sa'ban itu perpindahan kiblat. Bulan Sa'ban eta. Turun ayat tentang saum Ramadan bulan Sa'ban. Ayat syariat adzan gitu. Tahun kedua Hijriah bulan naon eta? Duka adzan mah nya. Ngan anu bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah mah turun ayat perintah tentang zakat, tentang puasa Ramadan, sareng perpindahan kiblat. Ini Rasul teh menghadap asalna ka Ka'bah, tuluy ka Masjidil Aqsa Baitul Maqdis selama 16 atau napi 17 bulan. Terus ketika salat qad naro taqalluba wajhika fis sama falan waliyannatka qiblatan tardoh fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Rasul teh luwak ka luhur. Rindu gitu hoyong kembali deui ka Ka'bah kiblatna Nabi Ibrahim. Dua kali qad naro surah Allah dina Quran. Kami nyata ningali taqalluba wajhika kana bulak-balik wajah anjeun ningali ka langit. Fis sama. Falan walliyannaka sok atuh Muhammad ayeuna mah ku anjeun pengkolkeun kana kiblat nu anjeun hayang. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sok ku anjeun padepkeun wajah anjeun. Maksudna mah awak anjeun. Dan jadi patokan madhep kiblat mah itu dada gitu kan. Naon? Dada dina bab naon mah? Bab salat mun orang salat nangtung disebut kudu madhep kiblat itu adalah dada. Ku dada mun salatna bari nangtung atau bari diuk dada. Ulah dugi ka mengkol di mana? Di kiblat. Dari mimiti akna lapad Allah dugi ka mimna lapad assalamualaikum. Kade assalamualaikum ngagilir naonana? Ngagilir naonana? Tak-takna satu acan tamat mimna alaikum. Teu meunang. Kedahna tos di dieu neme bade ngagilir mah mangga. Akna di dieu, amna di dieu si wajah teh. Neme warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mangga eta mah. Sebab urang sambil memberikan salam ka makmum nu belah dieu dan menjawab salam di maranehna. Paniatna gitu. Anu eta patokan gade. Sebelum mimna alaikum ulah ngagilir naon teh. Dada teh sabab patokan madhep kiblat teh mumpikeun salat zaman nu mampu nu bari nangtung atau nu bari duk itu ku dada patokan. Ulah mengkol gitu. Jadi wujuhakum di dinya teh maksudna sanes beungeut hungkul jeung dadana walaupun beungeutna ka dieu teu naon. Sabab menjadi patokan mah ieu. Lamun qadil hajat jadi patokan naon? Qadil hajat bobogaan. Cek Rasul anjeun pepeujeuh lamun qadil hajat teh ulah madhep atawa nukangan kiblatan gitu. Eta jadi patokan naon madhep jeung nukangan? Bobogaan eta mah. Ecen madhep ka kiblat teu meunang. Ecen madhep ka kaler, tapi bobogaanna di ka kiblatkeun teu meunang. Madhep ka kiblat bobogaan di ka kalerkeun teu naon eta mah. Ngan awewe mah hese.
Kabayang rek kumaha, untungnya jadi lalaki. Eta jadi patokan tadi na miceun mah eta bobogaan. Lamun dina salat mah awak dadak. Pikeun jama nu nangtung atau nu diuk, pikeun jama nu ngagoler, pikeun jama nu nangkarak kunaon? Wajah sareng tungtung sareng ieu kakina gitu kan. Entak salatna jama nu gering mah ngagoler berarti posisina kepalana di mana? Di wetan gitu kan. Di naon diganyal ku bantal. Lamun anu nyangigir berarti kepalana di mana? Di kaler, mun nyangigir mah jadi patokan nanti ku gigir awak ku ieu tah ku ieu gitu. Nu ngagigir mun nangkarak mah eta teh ku ieu ku wajah sareng ku tungtung itu tuh ku tungtung naon? Kaki. Dedak lauk kaki eta kan. Jadi wujuh hakum teh lain banget teu meunang urang salat beungeut nama ka Ka'bah ari awakna ka kaler teh meunang. Jadi wujuh di dinya teh naon? Maksudna mah badan gitu kan. Majaz itu. Disebatna wujuh nu dimaksud mah seluruh gitu kan. Kadang-kadang ngobrol seluruh nu dimaksud sawareh aya. Jung berangkat ka Burujul. Jalan mana? Jalan sawah. Mah jajan gabres sawah batur berarti kan gitu. Maksudna mah jalan galengan waya di sawah mimbabi itlaqi sawah wa iradatil galengan kan gitu. Ucapkeun mas sawah maksudna galengan. Aya kalana kitu kul juz aya juzkul di dieu mah juzkul. Bahkan salasna wajah mah teu jadi patokan saudara-saudara mah gitu. Dada mun salat. Tah masalahna ieu perpindahan Ka'bah maka tong jadi masalah. Laisal biru hakikat kahadean sanes anjeun madepkeun awak salat ka kaler atawa ka kulon, salat ka Ka'bah sanes ka Baitul Maqdis. Zaman harita ayeuna mah tos tangtu kudu ka Ka'bah. Ulah pada ningali ayat ieu lain berarti kahadean nu sampurna masalah ka kulon ka wetan berarti salat ka kaler teu naon, lain berarti kitu. Peda baheula nyinyir orang-orang Yahudi teh gitu. Ketika datang ke Madinah tuh Muhammad nurutan aturan ibadah urang salat ka Baitul Maqdis tuh geuningan gitu. Lami-lamin mah ku Rasul diajakan Islam teu asup Islam, Rasul madep deui ka Ka'bah. Tah jadi eta nu jadi permasalahan di zaman harita ceuk Allah lain masalah Ka'bah ada ka Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, ka Baitullah teu jadi masalah lain eta pokona mah. Zaman harita ya gitu sanes ari ayeuna mah ulah jadi kendali. Oh salat rek madep ke kaler ka kidul da ceuk aya teh laisal birru an tuwallu wujuhakum sanes kitu. Pan ayeuna mah geus berlaku ayatna naon? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Walakinnal birra man amana billah. Tetapi na ari kahadean nu sampurna adalah hiji jalma nu iman ka Gusti Allah. Hiji wal yaumil akhiri jeung iman kana poe akhir maksudna poe qiyamah wal malaikati jeung iman ka para malaikat eta teh makhluk Allah jisim bangsa cahaya diciptakeun ku Allah khusus taat tara maksiat wal kitabi jeung iman kana kitab Allah nu diturunkeun ku Allah. Sabaraha kitab-kitab teh? Aya 104 nu 100 berbentuk suhuf. 60 ka Nabi Tit. 30 ka Nabi Ibrahim. 10 ka Nabi Musa sebelum Taurat. Tak suhufi Ibrahim wa Musa dina suhuf Ibrahim sareng Musa. Jawab. Non jawabanana mun maca eta? Subhanallah Suhuf Ibrahim wa Musa. Subhanallah. Di mana subhanallah? Kang sanes alaihi salam lain. Mun alaihi salam marja domir ka saha da dicaritakeun lagi Ibrahim sareng Musa. Mun bade oge alaihi mas salam mun bade eta ge. Ngan dina Fathul Muin juz kahiji pamit telepat teu sunat urang maca sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Mun ngadangu imam macakeun ayat anu eusina nyebut jenengan Rasul.
cek imam teh Muhammadur Rasulullah henteu sunat sallallahu alaihi wasallam tanah patung min aya materi eta teu sunat makmum maca sallallahu ka Kanjeng Rasul ketika imam maca jenengan Rasul cacakan Rasul teu sunat maka Ibrahim sareng Musa ge teu sunat naon sunatna tasbih ti mana ayat pertama sabbih isma rabbikal a'la sabbih kun maca tasbih anjeun ngabersihkeun anjeun ngan kulantaran dina surat dina ayat pertama teu maca tasbih di ujung disimpenna subhanallah jadi mun alaihi salam teu tepat da sabab mun alaihi salam teu tepat sabab naon sabab nabi ge Ibrahim sareng Musa cek nahu mun bade alaihi mas salam ngan cek pikih eta teh sunat sabab maca sallallahu alaihi wasallam ketika didangu jenengan Rasul teu sunat urang maca shalawat atuh kumaha tasbih sabab ayat pertamana perintah tentang tasbih kudu nama sabbihisma rabbikal a'la subhanallah kedahna mah kitu. Sok bingung mana tak sufi Ibrahim wa Musa naon nya subhanallah geuning maca ngajawab perintah Allah sabbih dina ayat pertama ngan urang ayat pertama teu maca gitu. Jadi 100 suhuf teh 60 Nabi Sis 30 Ibrahim 10 Nabi Musa sebelum Taurat tapi eta ihtilaf keneh ihtilaf cek sapalima aya Nabi Ibrahim Nabi non Nabi Adam non di ihtilaf eta nganu kapendak mah di antawisna Nabi Sis itu 60 Ibrahim 30 Musa sebelum Taurat 10 tapi aya deui nu sanes mah pendapat nu sanes aya Nabi Adam terus Nabi naon deh aya Nabi Adam di pasian sup aya nu kenu eta mah beda redaksi gitu. Terus Taurat, Injil, Al-Quran, Jabur itu 104 dimani kurang itu ngan pedah kana salianti Quran mah wajib naon unggul para wajib no aya non idian aya qabul tasdik apa gitu idian sareng qabul ta urang mah mun kana Quran wajib tasdik nu sina idian ngaku yen ieu teh wahyu ti Allah dua qabul nerima mun kana ajaran nu sanes mah wajib idian hungkul non idian ngaku yen ieu teh kitab nu dilungsurkeun ku Gusti Allah ka para nabi ngan ulah qabul ulah nampak kana eusi ajaranana da beda naon beda syariat diakui itu syariat Allah ngan tos beda ayeuna nya teu payu ari beda mah geus dinasah ku syariat Kanjeng Rasul. Lamun anjeun balanya duit 50.000 zaman ya tahun 80-an aya lembaran kertas 50.000 gambar Pak Harto ku anjeun dibalanyakeun ayeuna payu moal tapi eta mata uang Indonesia ngantos teu berlaku ya ibarat gitu nabi-nabi ajaran Nabi nu sanes itu syariati Allah tapi teu berlaku teu payu da dinasah ngan ayeuna mah Injil Tauratna da tos ditahrif gitu kan Numawi mun aya ahli kitab Yahudi Nasrani ngabejakeun eusi ajaran Taurat Injil ku anjeun ulah dibenerkeun ku anjeun ulah disalahkeun ulah dibenerkeun bisi nu palsu nu dibacana ulah disalahkeun bisi nu asli gitu atau ngomen jang batuna urangnya pikiran man ngimankeun kana kita buan nabiin ngimankeun ka para nabi nu diutus rasul nu diutus main nabi mah naon hiji jalmi pameget nampi wahyu sebagai syariat kangge diamalkeun ku nyalira ngan teu aya kawajiban nyampekeun ka umat jumlah nabi saur sapalih keterangan mah 124.000
Bahkan ini nyebatkan sami sareng bilangan janggot Kanjeng Rasul cenah ini nyebat gitu. Sami sareng bilangan parahu, sami sareng bilangan papan parahu Nabi Nuh. Eta mah dina kitab Sulamun Najat eta. Sabab papan parahu Nabi Nuh itu terdiri tina 124.000 opat. 124.000 diserat jenengan para nabi nanu opat we. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ta eta mah dina kitab Sulamun Najat. Aya upami telapat na Sulamun Najat. 124.000 teh gitu. Sami sareng bilangan papan parahu Nabi Nuh. Sami sareng naon bahkan yang nyebatkeun sami sareng jumlah sahabat ketika dikandunkeun ku Rasul aya nyebat kitu. Bahkan yang nyebati sami sareng bilangan janggot Rasul. Tapi ulah disebatkeun jamat Rasul kanol gitu teu sopan. Ngan aya nu nyebat kitu. Aya. Cek sapalihna deui mah tong dibates ku bilangan. Sababna Quran ge minhum maun ayat teh naon? Aya wa minhum malam naqsus alaik. Minhum man qasasna alaika wa minhum malam naqsus alaik. Itu asananya. Tia antawis para nabi aya para nabi nuku kami dicaritakeun dikisahkeun ka anjeun Muhammad. Aya di nu henteu. Tah bilih dipatok ku bilangan mah anu lain nabi diasupkeun jadi nabi, anu nabi teu kaasupkeun kana nabi bisi kitu. Tina anu 124.000 non menurut satu riwayat nu jadi rasul nama sabaraha? Cek sapalih 313 sami sareng balad tentara rasulna perang Badar. Cek sapalihna 314 sami sareng balad tentara Tolut nalika ngalawan Jalut. Tolut sareng Jalut. Tolut teh saha? Mertuana Nabi Daud. Rek perang pan gitu aja Tolut teh gitu. Sayembara heula saha di antara kalian nu sanggup maihan Jalut ke diangkat minantu tuluy deui naon di pasih satengah kerajaan. Nya Nabi Daud aya ramana pan tukang perang ari anjeunna ngangon gitu. Keur di kebon teh mangih batu tilu. He Daud ieu kami batu naon batu Nabi Musa ambil ku anjeun. He Daud ieu kami batu Nabi naon? Terus Nabi Musa teh Nabi naon? Harun. He Daud ieu kami batu anjeun ge wacokot. Ngilu perang Nabi Daud ditengor ku eta batu si Jalut teh naon? Eleh. Gitu. Ku Nabi Daud itu betak aya David and Goliath. David teh Daud, Goliath teh Jalut eta teh gitu. Jalut. Nya akhirna Nabi Daud diangkat jadi minantu di pasihan setengah kerajaan gitu. Keur perang eta teh Raja Tolut teh eta teh ngalawan Jalut nu ribuan teh. Raja Tolut mah 313 dina pasukan eta teh. Cek sapalihna mah anu tos beres tahan uji. Sababan diuji ge ngaliwat kana walungan, pupujeuh ulah nginum gitu kan. Kecuali sasiukan panangan gitu. Saeureuna mah nu teu lulus pan gitu. Eta teh nu lulus mah 314. Tah cek sapalihna bilangan para rasul tina nu 124.000 teh 314. Cek sapalihna mah 315. Tina nu eta nu wajib kurang diuningakeun mah sabaraha? 25. Tina nu 25 disaring deui nu paling utama teh saha? Nu jadi ulul azmi mimin Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Tina nu 5 nu paling utamana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abdulul khalqi alal itlaqi nabiyuna familani shikoki wa atal mala ala hubbihi sareng mikeun eta jama nu disebut kade anu sempurna teh kriteria nanya eta jama sanggup mikeun harta ala hubbihi
sarta mika cinta kana eta harta. Alana di mana ma'a. Atau ala hubbihi karena mika cinta ka Allah. Gitu. Mun ala bi mana sarta mah domir hina teh kana mal gitu. Mikeun harta bari urang resep. Da kadang-kadang urang osok mikeun teh nalika urang tos teu resep. Mikeun baju urut da geus mineng dipake. Mikeun baju ngan pedah geus leutik teuing. Pedah geus wareg. Kadang-kadang gitu ieu mah nu alus mah naon? Ala hubbihi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Moal meraih kana kasampurna anu naon moal meraih kana kahadean nu sampurna sehingga aranjeun sanggup mikeun perkara anu dipika resep ku aranjeun. Nu resep nu alus keneh mikeun teh eta tah kahadean nu sampurna eta. Seorang ajengan menggelegar tabligh akbar menyampaikan eta. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kadangun tah kudu jadi budakna di bumi na. Moal meunang kahadean anu sampurna sehingga aranjeun sanggup mikeun anu dipika resep ku aranjeun. Sedangkan bapakna teh mika resep hayam jago. Rek ngamalkeun ayat pan gitu. Aya nu jajaluk cenah teh. Puguh ge bapak ajenganna nuju teu aya nuju ceramah gitu kan murang kalihna aya di dinya naon cek budakna teh. Inget si bapak tabligh akbar menggelegar teh apa? Teu kaasubut naon moal meraih kana kahadean nu sampurna sehingga aranjeun sanggup mikeun perkara nu dipika resep ku aranjeun. Si bapak resepna hayam jago. Dikeun kana jajaluk teh hayam jago. Ari si bapana teh ari tos beres tina ceramah teh capek gitu kan biasa muka adrahi gitu. Rek maksud rek naon rek ngontrol hayam rek marabah hayam. Nah si jaluna teh geus eueuh. Ujang. Ka si emak wah gitu kan. Tatanya gitu pedah heboh kehilangan naon hayam jago ai cek budak teh kieu tadi teh pa aya nu jajaluk. Aku ujang tadi pasihkeun we. Kuningan dibikeun pan cek bapak tadi. Dina naon tabligh akbar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Cek bapak da kumaha ujang ayat eta batur ka urang lain urang ka batur. Pan gitu pan aya ustad seperti gitu pan aya. Jadi rangkeun ayat sedekah teh seolah-olah supaya batur sedekah ka eta Pak Ustad gitu kan. Aya gitu eta gitu teh kapan. Di mana di Inggris eta nu kitu moal di urang mah di Inggris mah gitu. Jadi ayatnya seolah-olah jang batur. Nerangkeun ayat tentang zakat maksudna mah supaya nu beunghan mere kasih eta pan aya kitu. Pan aya ustad teh rupa-rupa aya ajag, gaya aji, gaya ujug, gaya ojeg, aya ajag. Ajag segala beukinya. Ujug insan jadi ustad. Aya di naon? Ojek nganterkeun masyarakat ka surga sia teh mah kana neraka namina ge gojek sok terus geus Paridwan nya Ridwan hiji deui aya Ridwan teh aya dua aya Ridwan Al-Makburi itu orang astana di ditu aya hiji Ridwan deui al naon hiji teh Al-Atoi putra Kang Ato eta apa eta teh Al-Makburi sareng Al-Atoi teh ahli hadis sungkul taros geune gojek mah eta sok nganterkeun ka imah penuh tara. Tapi ustad gitu nganterkeun masyarakat ka mana? Ka lawang surga. Ustad bade ka mah abdi mah kana neraka aja ustad gitu. Jadi nu tadi mah ayat nanti kitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Eta mah lain urang ka batur. Ayat yang batur ka saha? Ka urang. Cek saha? Cek ajengan ojeg gitu. Nu alus mah ajengan ajeg gitu. Kasaha zawil qurba masihkeun teh harta nu dipika cinta teh ka kerabat heula ulah ka kabatur. As-shadaqah alal miskin shadaqatun wa ala dzirrahmi shadaqatun wasilatun. Sedekah ka fakir miskin nu sanes wargi hiji ladang sedekah unggul ganjaranna wa ala dzirrahmi shadaqatun wasilatun. Tapi sodakoh ka kerabat kabaraya dua nilaina hiji sodakoh dua silatur
silaturahim. Sabab mana silaturahim dina bajuri naon? Al ihsan ilal aqarib bima yumkinu. Al ihsan gawe hade ilal aqarib ka kerabat bima yumkinu ku sakongangna. Dawil kurba wal yatama jeung ka pirang-pirang yatim. Yatim man mata abuhu wa yastamirru yatimuhu ilal bulug. Yatim itu adalah man jalma. Mata anu maot saha abuhu bapana man. Jalma anu maot bapana. Wa yastamirru tumet terus naon yatimuhu kayatiman eta jalma ilal bulugi nepi ka baleg. Jalma maot bapana bari can baleg, derajat yatim beresna nepi ka baleg. Tos baleg mah sanes yatim. Sanes yatim piatu, yatim piano eta mah. Yatim. Aya yatim maot naon eta mah? Maot bapa, aya maot indung. Naon ngaranna? Ain. Munqati'. Pegat maut indung munqati bahasa orang piatu. Teu indung bapa pan yatim piatu, budak yatim gemul nyatu pan gitu. Punten bojan mana? Henteu gitu. Aya di mun latim. Latim mah eueuh indung eueuh bapa da eta. Jadi teu aya bapa yatim, teu aya indung munqati', teu aya indung bapa latim. Entak lamun aya naon namina teh santunan yatim latim munqati gitu. Yatim wal yatama yatim wal masakin jalma-jalma miskin dah. Jadi kadawil kurba heula brek barang bere teh. Tuluy ka yatim tah gitu. Bere gitu, lain diusap unggul eta teh. Memang kahadean eta ngusap naon teh, sirah yatim teh. So Rasul imsah ra'sal yatim hakadza ila muqaddami rasihi. Usap sirah yatim kieu ila muqaddami rasihi, ti belakang ti tukang. Ila muqaddami rasihi kapayun. Waman lahu abun hakadza lamun ngusap budak nu masih kena boga bapak kieu ceuk Rasul ila muakhiri rasi ka tukang. Jadi mun ngusap si paujan mah kieu teh nya. Kieu tah kieu. Lamun ngusapna barudak anu masih kena aya nu bapak mah kieu. Ceuk si paujan teh penting ngusap yang penting merena gitu kan. Itu pan urang sok muharam ngajajar sok cenah urang naon nyabakan sirah yatim mereh teh cek yatim teh mending kana dibere ka jantung teu diusap. Pan kitu nya jadi urang wah nyelpai di bari urang teh nyumbang ngusap cek yatim teh wios teu kedah ngarepot-repot ngusap wios artosna we atahanana we gitu. Ngusap bari teu mere gitu. Tapi dina harti mun ngusap yatim teh kitu beda sareng ngusap jalma anu masih kena boga indung bapa. Wa benas sabil jeung ka ibnu sabil anak jalan. Lain anak jalanan, anak di jalan maksudna mah aya putut aya nya. Al musafiro aya. Tegasna nu musafir saparo taatin kalawan lumaku taat awid doepi atawa tamu. Musafir teh jama nu berangkat initan tujuanana ibadah atawa musafir itu adalah doep tamu. Jadi ibnu sabil itu adalah musafir gitu. Sabab as-safar qit'atun minal adzab. Safar itu qit'atun sebagian minal adzab dina siksa. Ripuh init-initan. Ninggalkeun nu pika hayang di imah dahareun inumeun, ninggalkeun jalma nu pika cinta di imah gitu ku ayana safar. Wasailina jeung pirang-pirang anu barang penta. Aya putnut aya alladzina tegasna jalma-jalma aljaat anu maksa hum kaladina naon alhajatu pangabutuh ila suali kana menta jalma nu terdesak pangabutuh
Sehingga kadituna barang penta ka batur itu adalah sailin nu barang penta bere eta. Lamun teu mun aya ulah dicarekan. Wa ammas saila fala tan wa ammas saila kanu menta fala tanar ulah nyentak. Ieu mah mere henteu tapi nyentak gitu kan. Nu alus mah mere tapi teu nyentak. Mun aya jama donasi misalnya we jama anu didatangan teh teu mere tapi bari ngutruk wios teh kedah ngutruk kitu wios ku teu ngutruk kage tos masihan eta teh gitu pan aya gitu padahal wa ammasaila fala tanhar fala tanhar wa ammasaila non wa ammal yatima fala wa ammasaila fala tah gitu nu menta ulah nyentak mun teu boga teh bere mun teu bere nya usahakeun ngobrol nu alus gitu. Sabab ari ngobrol nu alus itu adalah sedekah sami. Ittaqun nar walau bisiki tamrotin wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Riksa neraka walaupun sedekah ku sabelah korma. Wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jaman nu teu gaduh jang sedekah heuneun, maka minimal ngobrol nu hade eta ge geus sedekah. Ngan peda tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Eta teh bahasa kinayah, eta lain hakikat. Tangan di al yadul ulya khairun min yadis supla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas maksudnya adalah al yadul ulya ay al munfiqoh numere khairun min yadis supla lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ae asailah nu menta peda hente teh rek menta ka batur kan peda ari nu alus pan tanganna di atas mentak menta teh ketika batur rek mere teh kuente cokot ti luhur naon sababna al yadul ulya khairun min yadis lain gitu lain bisi gitu kaina wildan gitu kan rek masihan ka ecen ieu ecen emang terhina tangan di atas lebih baik daripada tangan mata ecen nyanak barang ti Ridwan ti Wildan ti luhur nyokot ecen aduh jadi dihanap lain berarti gitu sebab itu adalah kinaya al yadul ulya ay al munfiqoh khairun min yadis supla itu ay al asailah wa fir riqab jeung di pirang-pirang abid mukatab sok bere ngan ayeuna mah tos teu aya abid mukatab deh aya ge motor mukatab bae mah dah tanu ngamecetkeun teh loba motor mukatab eta teh can lalunas teh geuningan bantuan eta ge akur eta ngan teu kasebut riqab eta gorimin meureun eta abid riqab abid mukatab motor mukatab mobil mukatab nu ngamecetkeun nu can lalunas sungkul eta teh wa aqamas shalah jeung ngadegeun salat wa ataz zakah jeung mikeun zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu anu nyumponan janji tatkala janji wasabirina fil ba'sa jalma-jalma nu salabar ketika banget pakir harta waddarra nu sabar dina nalika aya panyakit tapi kudu sabar mun jama geringna aya sabar di dinya aya ganjaran ganjaran di dinya sedangkan ganjaran nu sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab bahwa di cumpunan ku Allah ganjaran nu salabar mah tanpa hisab teu ngarasula gitu itu sabar itu sabab jalma lamun teh mah gering maka dicabut 4 perkara hiji rupa 2 rasa 3 tanaga 4 dosa. Jadi nu gering teh dicabut 4 hiji rupana katingal lidah pucat gitu teu cerah 2 rasa robah rasa parait ngandahar paria teh coba ngandahar senal capit liat gitu. Cengek lada keur gering mah pan gitu buyah pangset tapi namun keur sehat mah dahar jeung uyah ge pan rasa garam ya tah gitu di mana-mana Allah rek nyageurkeun eta hamba ku Allah dikembalikeun 3 hiji mah teu rupana ku Allah dikembalikeun
rasana dikembalikan, tanagana dikembalikan, dosana mah henteu. Ku sabar teu matak jadi cager, ku ngarasula teu matak jadi cager, mun teu nyareat mah misal ngan ku sabar mah matak aya jadi ganjaran kitu engko. Wahinal ba'si jeung sabar dina nalika bangetna perang, sabar keur perang sami. Tah kriteria nu geus dibahas tadi, ulaikal ladzina shadaku, eta teh mangrupakeun jalma-jalma nu jujur, wa ulaika humul muflihun, nu tadi dibahas mangrupakeun jalma-jalma hum al muttaqun, wa ulaika humul muttaqun, eta teh jalma-jalma nu ketakwaanana sempurna. Aya dina di handapna aya nomor 8 aya wal ayatu jeung ari ayat jami'atun eta nu ngumpulkeun lil kamalatil insaniyati kana pirang-pirang kasampurnaan bangsa kamanusiaan bi asriha kalawan sakabehna itu ayat dalatun anu nuduhkeun wal ayatu eta jami'atun dalatun tur anu nuduhkeun alaiha kana itu kamalatil insaniyah sorihan barina jelas audomnan atawa simpenan painaha maka saesuna itu ayat bikasrotiha kalawan lobana kusabab lobana itu ayat watasya'ubiha sarang bercabangna itu ayat munhasaratun eta anu diringkes fi salasati asya'a dina 3 pirang-pirang perkara sihatil i'tiqadi tegasna sah patekadan biqolihi kudawan Allah lapad man amana billah ila wan nabiyyin nepika lapad wan nabiyyin wa husnil muasyarah jeung alus bergaul jeung alus dina gaul biqolihi kudawan Allah lapad wa atal mala ila wafir riqab nepika lapad wafir riqab wa tahdzibin nafsi jeung ngabersihkeun hate biqolihi kudawan Allah lapad wa qamas shalah ila akhiriha nepika tungtung ayat ieu ayat teh surat naon tadi teh surat Al-Qur'an surat naon Al-Baqarah 177 itu adalah wal ayatu jami'atun ieu ayat Al-Baqarah 177 jami'atun likamalatil insaniyah ieu ayat nu ngumpulkeun kana kesempurnaan manusia ayat ieu teh ngumpulkeun kana kesempurnaan manusia bi asya kana sakabehna di ayat nu tadi dibahas nepi ka logat di logat terakhir bi asya dalatun alaiha ieu ayat di samping jamiah ngumpulkeun oge dalatun nuduhkeun kana ayana kesempurnaan bangsa kemanusiaan kalawan jelas minimal teu jelas ge disimpen tersimpan manana fa inna bi kasratiha sabab eta ayat ku sabab loba kriteriana laisal biru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal biru man amana billah pan panjang eta teh watasaubiha jeung percabangna maka bisa disimpulkeun dina 3 perkara ayat nu dibahas tadi teh hiji ngabahas tentang sahna patekadan berarti ngatur tentang rukun iman ti mana ti kawit man amana billah mana amana billah walakinnal birra ti kawit man amana billahi wal yaumil akhir terus wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ayat eta menyimpan makna sihatul i'tiqad sah patekadan ngatur kana tekad tauhid bab keimanan nu kadua ieu ayat teh ngandung unsur husnil muasyarah alus dina bergaul hablum minan nas ti ayat mana ti mimiti atal mala mere harta teh nepi ka wafir riqab teh ieu mah ayat ngajelaskeun husnil muasyarah ti ayat
wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Terus wal yatama wal masakina wa benas sabili wasailina wa fir riqab. Ngajelaskeun husnil muasyarah, alus dina bergaul, barang bere sok dipikaresep ku batur. Nu terakhir wa tahdzibin nafsi, ayat ieu teh ngajelaskeun kebersihan hate. Ti mana? Ti wa aqama shalah, ngatur tentang ngabersihkeun hate. Zakat ngabersihkeun hate, salat nu bener ngabersihkeun hate, nyumponan janji, sabar. Nah, ayat eta nu terakhir ti ayat wa aqama sholata wa ataz zakata nepi ka tamat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Tuliskan ila akhirih tadi nepi ka tamat. Wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat eta sapanjang-panjang Al-Baqarah 177 ngandung 3 unsur. Hiji ngajelaskeun sah patekadan nu sangkut paut sareng kaimanan, nu kadua husnul muasyarah naon alus dina bergaul tentang barang bere eta mah, nu katilu tentang tahdzibun nafsi ngabersihkeun hate sok sarjan henteu sorihan henteu jelas tapi domanan eta secara tersimpan mana. Tos dawuhan Allah nu kadua qad aflahal mu'minun, surat al-mu'minun. Tuluykeun ayatna tengah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha nyata bagya saha al mu'minuna pirang-pirang jalma nu iman alladzina tegasna jalma-jalma hum anu ari ladzina fi salatihim dina salatna ladina khashi'una eta nu husyu kabeh. Jalma mukmin nyata berbahagia. Nu kumaha nu bahagia teh? Anu husyu dina salatna. Jalma mukmin moal bahagia lamun ku pedah sakadar salat tungkul. Nu bahagia mah dijamin ku Allah nu husyu dina salat. Walladzina jeung jalma-jalma hum anu ari ladzina anil lagwi tina kalacutan mu'riduna eta nu ngabalieur kabeh. Nah, kriteria nu kadua eta. Eta jalma-jalma anu ngabalieur tina kalacutan. Walladzina jeung jalma-jalma hum anu ari ladzina lizakati kana zakat fa'iluna eta nu migawe kabeh. Tanu bakal bahagia teh eta nu sok ngaluarkeun zakat. Walladzina jeung jalma-jalma hum anu ari ladzina li furujihim kana pirang-pirang farjina ladzina hafizuna eta nu ngariksa kabeh, nu ngajaga bobogaan. Illa ala azwajihim kajaba ka pirang-pirang bojona ladzina aw ma atawa amat malakat nu geus ngamilik naon aimanuhum pirang-pirang kakawasaan ladzina kabojo kamat matina naon fa innahum maka sanyana itu ladzina ghairu malumin eta nu teu dicacad kabeh. Faman ibtago waro adzalika faman maka disajal ma ibtago eta anu nyuprih man waro adzalika kana satu kangen azwaj jeung ma malakat aimanuhum faulaika taetari manhum etari ulaik al-aduna eta nu ngaliwat batas nu salian ti kabojo jeung kaamat mah kitu eta mah ngaliwat batas. Walladzina jeung jalma-jalma hum anu ari ladzina la li amanatihim kana pirang-pirang amanahna ladzina wa ahdihim jeung janji ladzina rauna eta nu ngariksa kabeh. Jalma bisa ngajaga amanat jeung janji. Walladzina jeung jalma-jalma hum anu ari ladzina ala sholawatihim kana pirang-pirang salatna ladzina yuhafizuna eta nu ngariksa kabeh, ngajaga ngariksa kana salat dina waktuna dina pagaweanana syarat rukun.
Ulaika ari itu nugas dicaritakeun hum eta ari ulaik alwarithuna eta nu nampa waris kabeh kana surga. Calon penghuni surga tah eta kriteria nu tadi mah dibahas di awal eta. Alladzina tegasna jalma-jalma yarithuna nu nampa waris ladzina al firdausa kana surga firdaus. Hum ari ladzina fiha dina firdaus khaliduna eta nu langgeng kabeh. Calon penghuni surga nyaeta di surat Al-Mu'minun dah ti kawit ayat hiji nepi ka terakhir. Ieu teh ayat hiji nepi ka sabaraha ieu? Terakhir teh hum fiha khalidun eta teh ayat 11 gitu. Tayong ka surga firdaus mah eta we. Salatna khusyuk nu kadua naon ngabalieur tina kalacutan katilu ngaluarkeun zakat kaopat ngariksa parji kalima ngariksa amanat jeung janji katujuh ngariksa salat bae eta calon penghuni neraka surga firdaus eta hareuti qala ngadawusa Al-Kirmani faulima maka dikanyahokeun naon annal imana saesuna iman alladzi eta anu bihi anu eta tetep ku itu ladzi alpalahu ari kabagiaan wan najatu jeung kasalamatan al imanu eta iman alladzi anu bihi anu eta tetep dina ladzi naon al a'malul madhkuratu pirang-pirang amal nu geus dicaritakeun. Saul Imam Al-Kirmi atau bisa diketahui bahwa iman nu aya dina diri anu matak ngadorong mawa kana kabagiaan jeung kasalamatan adalah lain sakadar iman unggul tapi iman teh anu dibarengan ku amal soleh. Al imanu alladzi fihil a'malul madhkurah iman anu dibarengan ku amal soleh. Maka lamun iman dibarengan ku amal soleh imana bertambah. Warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atil insa bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaksiha wakilala hulpa kadza qad nukila. Iman itu cek sakaol bisa tambah bisa kurang, cek sakaol anger. Nu diunggulkeun mah pendapat bahwa iman itu adalah bisa tambah bisa kurang, tambah ku tambahna taat, kurang ku kurangna taat loba maksiat. Imam Bukhari gaduh guru jumlahna 1080 guru nanti dina biografi Imam Bukhari 1080 guru sadayana berpendapat iman itu bisa tambah iman itu bisa kurang. Tah so Imam Al-Kirmi iman nu bagus teh ku iman angge geus alhamdulillah teu jadi jalma kafirnya tapi lebih baik mah iman anu dipapaesan ku amal soleh nu dibahas dina surah Al-Baqarah ayat sabaraha ayat 177 sareng dina surah Al-Mu'minun. Wallahu a'lam. Rabbi afana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'allumi bita'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan
mugi Gusti ngarizqi kajembaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukallahumma lijabal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawakan.